Assalamualaikum murid-murid solih sareng solihah. Kumaha kabarna? Mugia urang sadayana aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah tepang deui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda kelas 3, pangajaran anu kaopat ngeunaan gotong royong. Tujuan pangajaran dinten ayeuna nyaeta hideup diharepkeun tiasa ngartos kana teks paguneman ngeunaan hirup gotong royong sarta ngalakonanana dina kahirupan sapopoe. Sateu acan dikawitan diajar, urang ngadua heula nya ku macakeun kalimah basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Gotong royong. Hirup sauyunan, silih belaan, silih tulungan, tur tara aing-aingan, jadi pangdedel karaharjaan. Migawe pagawean babarengan, gotong royong, keur kapentingan sarerea. Ku cara gotong royong, pagawean anu berat ge bakal karasa enteng. Ayeuna Ibu bade mintonkeun sababaraha contoh gotong royong anu biasana sok dilakukeun di bumi, di sakola, sareng di lingkungan masyarakat. Anu kahiji, contoh gotong royong di bumi. Sadaya anggota kulawarga gotong royong ngabersihan bumi. Aya anu sasapu, aya nu ngepel, aya nu ngumbah wadah, sareng sajabina. Teras contoh anu kadua, contoh gotong royong di sakola. Aya nu ngabersihan ruangan kelas babarengan. Mersihan lingkungan sakola jadi kewajiban sakumna warga sakola. Aya oge contoh gotong royong di lingkungan masyarakat. Mersihan solokan supaya temengpet, ngabangun tempat ibadah, ngabangun jembatan, sareng sajabina. Tah ayeuna praku hideup baca paguneman nu aya di kaca 48 dugi 50 anu judulna Kerja Bakti di Sakola. Saatos kitu hideup tiasa ngajawab pananya nu aya di kaca 50 dumasar kana paguneman nu nembe ku hideup dibaca. Murid-murid sadayana mudah-mudahan hideup tiasa ngartos kana materi anu parantos dijelaskeun ku Ibu. Saatos diajar ulah hilap urang ngadoa deui ku ngucapkeun kalimah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah tepang deui sareng Ibu minggon payun dina pangajaran anu salajengna. Wilujeng siang. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.